Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Barudak sekolah nu kusim kuring dipika cinta, kumaha damang sadayana, mugia dina kaayana sehat sareng sugema. Sim kuringnya eta Ibu Akilah, salah sahiji guru di ieu sekolah. Dinten ieu abdi bade nyanggeungkeun sakedik biantara ngeunaan pentingna ngajaga kebersihan. Barudak sekolah sadayana, kebersihan teh merupakan bagian penting tina kahirupan sapopoe. Sakumaha urang kudu tuang pikeun cager, kitu deui urang kudu ngajaga kebersihan pikeun tetep sehat serta betah hirup. Di sekolah, kebersihan teh hentengan ukur tanggung jawab petugas kebersihan. Anjeun sadayana salaku murid oge nganggaduhan kewajiban pikeun ngajaga kebersihan kelas, pekarangan, kamar mandi, sareng tempat umum di sekolah. Contohna mun dahar di kantin, ulah poho bebersih tempat daharna mun nyokot stek di luar. Rutahna ulah diselapkeun kana laci atawa dibuang ka jendela, tapi kudu dipeceun ka tempat sampah. Runta oge kudu dipisahkan runta organik jeung anorganik kudu diatur sangkan bisa didaur ulang. Lamun lingkungan urang resik, sakola bakal leuwih asri, diajar oge bakal leuwih nyaman. Tu aya lalat, tu aya bau goreng, jeung nu utamina urang moal gampang katarajang penyakit. Kebersihan oge nuduhkeun pribados nu disiplin jeung beunghar tata krama. Zaman nu resik biasanya dipikaresep ku batur, sebab bisa mere contoh nu hade. Sagalana mimitian ti haletik, kawas nyokot runtuh nu ti di tepatna, bebersih tempat linggih, jeung nyikat huntu unggul peuting. Jadi, hayu urang sasarangan nyiptakan sekolah anu bersih sehat, jeung pinuh ku semangat, kebersihan lain ngan saukur tugas, tapi mangrupa budaya anu kudu dihirupkeun unggah poe. Kebersihan teh kunci pikeun kahirupan nu sehat jeung sukses. Mun urang sadayana kompak ngajaga kebersihan sekolah, urang bakal jadi tempat pikeun sekolah sejen. Ku kituna hayu barudak urang mimitian ti ayeuna ngajaga kebersihan, boh diri sorangan lingkungan sekolah, boh tempat umum. Ulah ngatosan batur mimitian ti diri urang sorangan. Satu acan nutup ieu biantara semanggakeun pantun. Isuk-isuk angkat kaluhung, ninggali manukeun nyiar dahareun. Kebersihan kudu dijaga jeung dipepeng supaya sekolah jadi tempat nu dipikaresep. Hatur nuhun kana kesepakatan jeung perhatosan barudak sadayana. Hapunten bilih dina nyarios aya kakirangan ataya kelepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.